Bangka warah doang rok ieu boga salaki aing mah boga pare 3 kalung deui ikut dijual tinggal sakitu-kituna. Masa Allah kudu bawa pikiran tah hirup. Ih, aing maneh. Halo, Assalamualaikum Kak. Heh, naon nya eta pare 3 karung deui dijual ku sorangan. Ai kitu. Pake naon duitna? Masa Allah Kak, kutu boga pikiran pisan aing mah tala. Jatange keneh Kak, panen deui lah jauh si karak usim tandur ge mana kasaaran bae tulah tandureuna. Boga pare 3 karung-karungna katik dijual. Hih, kabina-bina teuing ari urang rek ngadahar naon. Anak pamajikan kumaneh tala rek ngadahar naon. Pira aku aing kudu kuli bae mah eta mah tadina mah jeung bekel sugan nyambung ti dieu ka panen deui. Gusti Pangeran, kutu boga pikiran pisan. Aya borongan-borongan naon? Borongan jengkol. Atuh eta ku tilok bebeja ka kamata lah jakula mah masa Allah Kak. Laju beak duitna ku ari. Geus pake ngaborong jengkol. Masa Allah aing mah pantes nama ditundaan sakarungeun mah eta duitna jakula ge butuh di dieu lah jeung meuli naon mending kakak mah dagang namun eta bae teh puguh dagang rugi jeung rugi bae nu aya. Atusugan kumaha ya? Atuh ngaranna ge nyareat eta aing mah nu beak ka nu di imah aing ngaboro-boro ku untung tala dagangna. Aju ku ari ngaborong jengkol di mana tala? Di gunung. Karena saya ngaborong na coba kula nanyakeun ke bisi bohong ka kama. Kasarkim. Urang mana eta? Kadumeong. Coba kula nanyakeun ke. Bisi bohong kakak masuk bohong bae mending mun heueuh pake ngaborong jengkol duitna. Coba ka dia kirim fotona hang neuleuh kula geus dia lancan jagisuk awasnya lamun bohong ke kula ka ditu teangkeun kanu bogana. Atuh lain teu percaya ka salaki kos kitu bae lah kumaha dagang rugi jeung rugi bae mah. Atuh meujeuh Kak rugi jeung rugi bae mah pake meuli haseum, pake meuli jatake, pake meuli manggu. Atuh ngaranna ge ngaramban nya. Dagang naon gak jeung rugi bae mah dia mah aneh aing mah dagangna kitu teh lah. Aju ku ari ngaborong jengkol lah duit nu di imah nu dipake lah ngajual pare. Dasar boga pare sakitu-kituna aing mah. Laju kumaha kaeta daharna lah nya tange keneh. Pila aku kula kudu kuli tandur bae maka aja cara rape awakna ge hayang istirahat ongkoh ya awak. Hi